Selamat datang di episode 48. Selamat menyaksikan. Iya, nah Pak. Bingkang Pak. Coba orang omeannya. Tuh, tinggal lihat tuh. Halus deui Gus. Iya. Gampang deui sih. Coba orang tumpahkan. Ikut tolongnya motornya. Cit, euy. Eta motor jadi leutik gitu di motor leutik. Oh, Nu kana gede. Dul, Kulan Pak, nyaksian meureun maneh tadi. tuh Pak. Nyante nyaksian oge. Badan kakuping ku Arul. Kunaon bet ngabohong atuh ka bapak? Majar labuh dina sebeda si Entuy. Tapi kenyataanana malah labuh dina motor. Tadi nubogana datang ka dieu minta ganti. Masih untung, masih syukur keur bapak. Eta jelema datangna sopan. Teu kabayang dah ku bapak tah lamun anu boga motor bapana nu datang ka dieu. Bari amuk-amukan, sedengkeun warga di dieu tetangga pada nempokeun. Ngerakeun eta teh ka bapak teh kitu teh. Kahareupna ulah make barang-barang batu teh ulah lah. Bari teu tanggung jawab komo. Kan Arul teh tanggung jawab bapak keneh kan? Keur mah Arul teh kan sakola keneh. Teu boga SIM. Teu meunang sebenarnya teh bawa motor teh. Engke ge lamun geus waktuna mah ku bapak teh pasti dibelikeun motor teh. Da pikiranan deui keur bapak mah da ukur Arul wungkul. Cing. Kasaksian kan ku Arul. Ari bapak mikiran saha ngan ukur mikiran Arul. Eueuh ge diaya-ayakeun keur Arul. Ngan Arulna kudu nurut. Geus ayeuna mah tong make barang baturnya. Ulah lah pokona mah. Barang naon ge ulah. Make nu batur mah ulah. Ayat sambian bambion batok Kaliman. Sajak carun Ujung tidak motong. Kemarin teh si Utep teh benar teh si ngomong gitu. Si Wati teh si Acecep ngobrol. Mun ngabohong kumahnya si Utep. Meureun karunya si Wati tadi baturan ku Emar ayeuna teh. Minta maaf we nya Emar ka si Wati. Karunya baturan ah ku Emar. Mana cager? Mana nu bareuh? Iya, geus kempes ana mayok. Bareuhan urang. Maneh kabar bebeja ka bapak manehna abu saperti urangnya. Karunya si Entuy teh. Kasieun urang mun langsung ngomong labuna motor pasti care kanan tuh. Da anger nyahuan bapak urangnya kamari. Semua sepeda urang ka bapak maneh teh rusak we. Tidak mali ajrang-ajrang ieu bapak urangnya. Arek ngomong nanya. Kasihan ajeng. Kamari babaturana si Ojak teh ka imah. Nyaho. Oh nya orang gini ningali.
Ngali bana bitu teh kan teh. Oh, siaru. Bapak mana? Untung teh diajrut-ajrut oge. Ajang-ajang Gepeng. Bebentukan deui. bercetak Duit. itu. Ieu jang maneh? Nah, iya. Duit nang Jangan gantian Gantian motor motor. ti arurang Buru-buru. tapi hampura we ngan sakieu. Kan bae yok. Da geus dibeneran motor lagi ku bapak urang. naon urang kamari ningali. Nambah bejat. Aduh, urip. Moal yok bae yok. Keren. Bae we baru. tak bisi maneh teh dibere jajan dibere. Dibere yok. Bae teh naon keur ieu. Kanyawan pasti dicarekan kanyawan matur. Lumayan, Bro. Jeung jajan, Ru. Samingguan. Wih. Itu Naon? bungun cenah enggeu. Ayo ru. Geus lah balikeun ieu we. Naon? Kaleci. Ah, belikan kaleci we yok. Balik bae teu. Main kaleci. Jeung dahareun jeung emi. Babarengan we kan? Heeh tah. Nyantong urang atuh. Meni maneh Mas ya, geus mau udunan pangleutikna. Lain kitu atuh. Kurang we jeung. Saru. Teh. Sesorongot segede. Titip. Tuh kurang ge. Ayo. Bro. Ada di jalan. Yok nih, coba ningali buku mana teh. Ku tadi makan nasi. Hati. Ngapalkeun nasi teh mana tuh? Ulangan kan eta orang di hair ulangan tadi tulis jeung Inggris. Indonesia. Pan di hair na. Indonesia. Kudu ngapalkeun ieu mah tuh. Iya. Ti ayeuna keneh. Iya betul tepat sekali. Good. Ameh isukan. Beres. Nah, Yang satu. Ti ayeuna coba ngapalkeun. iya. Ya udah. Tapi kita mau kemana hari ini? Kita beli kaleci. Oh iya. Ya udah kita jalan aja entuy. Iya. Hayu. Hayu. Kenapa kamu entuy? No what? Oh, kamu pasti ngelihat bayangan kamu sendiri. Sehingga kamu ngegebeg. Yes. Entuy, Ya, kamu ke warung bielanya sendiri aja. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, soalnya aku mau kiih dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya, No what? ya. Ya, kamu sendiri aja. Nam. Oh. Ya, entuy. Pilihan helah sendal. Oh, Soalnya aku sereg. oh iya. Itu jempol kamu sing tarongtot. Iya. Nih, pakai aja sendal aku entuy. Entuy. Kan? Pas. Aku tunggu di sini aja ya entuy. Iya. Ya, Nam. Goodbye, dadah. Goodbye entuy. Ih, entuy mah lama sekali padahal aku udah lama nunggu di sini. Baru aja diomongin. Udah kelihatan si cucungurennya tuh. Banyak. Bro, Cuy. come on. Cuy, bentar dulu atuh. Kamu itu beli dari mana? Tadi aku ngadik ke sana. Iya. Terus ke Tonggo. Oh. Belinya di Lebak. Oh, di Bincum bukan? Iya, betul, kamu pinter. Oh iya. Tadi kamu bawa uang berapa? 1.500. Itu kelesinya berapa? 100. Oh. Berarti kamu memberikan uang pada Bincum berapa? Satunya tuh 10 perak. Oh iya, mie-nya kamu nggak beli entuy? Oh my god. Oh, Aku lupa. ya udah nggak apa-apa entuy. Sekalian aja nanti beli di. Di jalan. Iya, Ayo, ayo kita main. ayo, come on. Kita ke anak-anak. 68. Tuh. Goreng mana mah. Naon goreng naon tinggal lihat tuh nu bener pakai panon. Kurang di ieu mah cocok ngagambaran sintuy. Sudi. Iya bener. Pokoknya mun tina pelajaran gambar guys. Kan aya channel lain mah geus ngagambar sintuy we kitu kuntuna sing rapang. Tuh alus nanjak mudun tapi alus sih. Guys. Ih, Banyak lecinya. Ini coba halus karena baru. Yok. Iya, yok. Awas bolong. Maaf ya, aku tadi lama. Iya, kelamaan. Soalnya jauh. Ngedik-diknya. Aya teh ngomongna sih. Eta rek ulangan isukan bener ngapakeun. Ulangan naon? Indonesia, Inggris. Mana bro? Orang Banyak lecinya. mana nu ganteng. Emang nu diomongkeun bakal aya di soal gitu? Udah gitu. Lamun nu diomongkeun bakal aya di soal gitu. Ya ada lah Wawan.
Ya Wawan nggak pernah tahu ih. Ayo kita main oyok. Ayo, Wawan. tuh. Weh, aku mah ini Apa? Nih, ini teh berebekan. Pengen itu. Lain kitu kurubuk meureun beuteung teh. Lah. Kade salatri di. Budar. Ai Acecep nyarios naon gitu Kak Emat. Kunaon gitu? Emar teh jadi ngabaudan Wati. Duka salah Wati teh naon Kak Emar. Tapi bahasa ker itu teh Emar asa nyebat-nyebat we nami Acecep. Da Acecep mah nyaris kamar. Emar leuwih geulis lamun dirembaikeun rambutna. Pantes atuh. Nah, Acecep nyarios kos kitu. Jadi we Emar teh resep deui ke Acecep. Ieu Acecep. Emar teh ayeuna mah jadi kaditu hoyong ka dieu hoyong. Ker itu nyariosna resep ke Ojak. Terus ayeuna resep deui ke Acecep. Nyesel ya satu hati. Nya, tapi jadi rariut ka Watina Acecep. Wati teu apalah naon tapi dibaudan wae ku Emar. Da angger Emar dirembaikeun rambutna. Angger geulis kan Wati. Wati! Anjing, sampai sana nay. Wati, ternyata firasatku benar. Mar. Mar turun, Mar. Mar, Acecep nyaros Wati geulis teh sanes berarti Acecep resep ka Wati. Geus Acecep tong ngamu bodoh we Mar. Dambar mah tos bodoh. Wati, Acecep angkat raya. Kahayang teh ngarti atuh Pak, sekali-kali mah ari keur pasea teh ulah sok buntang banting. Karunya si Mar bisa apaleun. Langsung tangtung tangteng tebrang prai gembreng kaca gembreng rat prem balik itu ieu kumaha teh cing ngeunaheun blentreng Tah ieu teh kacang-kacang mana nih naon. tuh kosum tuh mana ngablentreng tang tah Marek ulin we ah. Wati. Kunaon Wati? Jika nu bararing kitu. Teu mang Wati mah teu keunaan naon. Mah mungkin Wati. Amang si kitu ageungna mun teu katinggal ku Wati. Teu mang teu katinggal. Siga nama Wati teh nuju aya kabingungnya. Teu bener Wati mah teu keunaan naon. Ya, aya nu ngobrol atuh yuk. Kita ngobrol heula. Sok, aya naon Wati teh? Mudah-mudahan Amang tiasa ngabantos ka Wati. Wati teh bingung Mang Uha.
Kunaon Marte make kaos kitu wae ka Wati. Wati teh jadi capek hate dikitukeun wae ku Emar. Oh gitu, emang kunaon gitu? Pedah tadi Marte ninggal Wati nuju ngobrol sareng Acecep duaan. Padahal Wati ge terang da, Marte pasti terang Wati nyarios mawon jeung Acecep. Langsung angkat teh Marna teh. Ya. Oh, siga nama cemburu meureun. Tah eta Mang Uha terang meureun Mang Uha ge. Ya, janten kieu Wati. Kan Wati kan tos terang. Sifatna Emar kos kumaha. Tah ayeuna Wati tong saruana. Jadi kedah apal sifatna Emar teh kos kumaha. Gitu. Jadi misalkan Emar ngabaeudan tah, Wati ulah ngabaeudan deui. Nya amang hoyong istilah nama Wati sareng Emar teh tiasa rukun deui sok geura ulah ngabaeudan di cakatan di Emar. Ayeuna Wati bade ka mana atuh? Nya eta Wati teh bade milarian Emar. Oh nya atuh sok pilarian Emarna. Nya antos satunya Mang Uha bade milarian di Emarna. Mohon atuh. Terus tadi Mang Uha punten Wati teh ninggal Mang Uha. Teu naon Wati, meureun Wati nuju bingung. Nya antos satunya Mang Uha. Atur nuhun Mang. Iya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira tuh. Hai tuh. Molek kira degon. Lah. Nggak kena. Awas, oyok aku dulu. Sok. Akuan. Buru tuh tuh. Oh, jauh ke kolong akunya. Kenalan. Kan kaleci Mar. Mar sorangan wae Mar. Sendiri aja. Ngiringan wanang teu? Hayo tuh, gaduh ti kaleci na. Teu gaduh. Jai, meser tuh. Nginjem weh. Di meser weh. Nginjem nu mawan hiji. Jai, meser weh. Nya, mesernya Tapi menang ngiringan teu? menang. Menang. Hayo meser weh. Bawa nu mangkat nya. Tapi Mar kan gaduh sakieu acisna. Ngakeun wae mai. Seueur sakieu mah. Yang satunya warna Nah, cerah. halusnya. Nya Mar, saya teh paenkeun ka ade Mar. Nya. Awas, yuk. Hop. Awas, Nah, buru tuy. jauh. Ayo. Si Mar, kamu dulu. Iya. Wow. Si Mar teh bisa. Bisa cek saha teu bisa. Ayo. Henteu. Dianteu nyarunya. Dut. Tuh. Eta kieu. Oyok, udah oyok, mati oyok. Ini koret. Ayo tuh. Itu koret, maknya ting koret. Ayo. Man. Ya, Ini saya. entos. Saya teu. Tuh, ser. Tuh. Wan nyungkeun atuh Mar. Ya. Belum bating, Wan. Oh. Banyak sekali, Wan. Nyungkeun ya. 5 nya. Sok atuh mana? Tah hiji deui teh. Ayo, Wan, masang, Wan. Oh, neng. Nah. Duta. Tuh, kamu mati. Iya aku mati. Yang aku kebawa, Mar. Mar matiin ini Mar. Jangan, Nanti Mar. aku matiin. Jangan, Mar. Matiin. Oke, ku Mar paehan. Sok Mar jagoan. Urang heula turul. Tuh ulin atuh tuh. Tuh beunang. Nah, teu bisa nyentang can mau. Ya udah, biasa aja atuh. Perungos aja ya. Tuh, menang. Wan. Aduh, beres Mang Kaleci. Tuh. Ada Mang Ajum. Awas, Wan. Oh, sia lain kamari budak tiluanan kayak mah aing kita sia lah buana motor ka bingkong segitigana itu. Enggak tahu, Mang Aju. Anjir, Indonesia. Ternyata balik sih teh. Bukan, itu bapak aku yang ngerusakin. Gemuk sia cenah kamari neangan budak duaan tiluan. Bohong, mereka mah jangan didengarkan, Mang Ajum. Tidak nggak sia ya. Dah lah mau ngobrol teh. Ini aku kan lagi main. Tolong. Balik sih teh baca teh.
Bener Mang Ajum. Itu. Iya tuh Umar marah-marah. Ayo Mang, main Mang, berani enggak? Ayo Mang belum. wanita. San, dari mana Kirnan? Ngasuh bapak. Gede diasuh. Asuh. Masih ini Mang. Tapi engke gantian mah. 2 Mar. Awas ya maju mun teu digentosan. Kok ada gantian situ bacot tinganan. Tah 5. Kabar kan dia tuh yuk. Ayo Mang, kita main lagi. Dua dulu. Bisi kaburu pae. Dulu yuk. Ya udah. Mana teh ngomong naon si Rul? Udah terbewa. Dang jeung asin. Teh ieu teh kasoledat. Udah tudut. Moles euy ti heula buangna. Orang aju mendogan. Tuh, dapat lagi. Enggak, boleh satu kali. Itu si Marhel di jauh. Awas tuh si Marhel. Itu mana? Itu. Tuh, dapat. Banyak. Kurang atuh hiji tuh. Bisa kerja isi lah ya. Enggak jauh tuh jempol. Oh, jempol. Iya. Yuk, salah. Tahu urangan? Aku dulu atuh. Itu si Marhel itu. Aku kan tadi moles. Oh, moles ya. Urang Awas. Main apa? Ayo Ya urang mau Jor. menang. Sok jempolan henteu tuh. Oh, buru ah. Wan, Mang Aju matiin Wan. Bari ada bawa benang sok kakolot masia. Nang gede. Si Semar ngadukung teh hidang. Kela. Moal benang hok ku aing. Wih, ya. Kela. Wah, benang. Gantian Mang Ajum. Oke, aing mau heula. Gampang loba. Tahu urang ulin berarti. Bisa era ya, lain bisa era. Ada. Banyak, ada 2. Oh, digantian marnya. Enggak kalemnya. Iya, udah kayak ngintil aing kagok udah lagi di si aing udah. San geus mana dagon di dieu we. Bakal mana mas ina ieu we sorangan. Biarin aja Mang Aju mah mau nganjang. Tuh, santung pemiluan. Kawan sia tong loba bacot ku aing beakeun kabar kalian cina. Marah tuh. Nya. Ayo, Mar. Ayo, Mar. Awas. Wawan kamu dulu gitu. Ike hela tadi pulangnya deh ulang. Hela ulangnya deh. Aku dulu ada. Awas. Kan. Oleh dut di. Duit dat belum. Menang Ya kan? dut. Lamun diasongkeun kana garis mah dut. Dabur. Benar. Atuh beunangkeun kan. Nah, jadi beunangkeun lelehan. Katanya dut. Iya kadi eta. Turun. Aduh. Yang curang pasti kalah Wan. Awas nih. Liatin. So. Dut dah. Enggak. Yang ngalikeun nu curang pasti dut terus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Beli lagi. Taya kene orang oge. Set. Rangan wa. Hebat sekali. Rangan dulu. Mulai cos. Berarti Itu. Ayo amang sasarengan. Mangga sok aya Fatimah bade ka emat. Maren. Iya Mar. Dah. Masukan duluan. Orang heula rol. Heula turun. Nah. Orang heula cicing. Bahasa Inggris sayang naon? benar. Gitu mana sih yang sayang. Hanya ho. Tuh, kasih entuy. Jagoan Inggrisna. Isukan ge punten 100 remedialana. Bener? Toy. Babangus Anda problem. Yes. Thank you. Yes. You crazy. Yes.
Good job. Thank you. Yes. Ning bener yok jagoan. Antuy. What? Bahasa Inggrisnya sayang naon? Sayang. Oh, sayang. Babi. Dengan babi. Hari bahasa Inggrisna babi naon? Pig. Oh. Nanti satunya pig. Yes. Ate. Pig. Wawan, ayo Wati salah naon ka Wawan? Geni Wati disebut pig. Mungkin itu hati. Maksudnya teh sayang. Ada. Gila sih. Enggak kena. Akuan. Kurangin atuh tuh. Wes, males mir mengenang hiji. Sok buru. Tuh. Ayo nak. Oh, males euy. Urang main deui. Aing geus mau lieu di Sela. Di sini. Mudahan. Maksudnya kumaha ya ngesan-ngesan? Udahan. Aisyah maksudnya kumaha ya ngesan-ngesan? Mau kalah Ci. Oh iya aing geus ieu mau dikale Ci mang Bohongan ieu teh mau di kita mah bercanda. Bercanda heula. Lihat mah, lihat ngalian kodona. Ente ngalian eta nu halus. Wow, untuk selanya, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.